Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 atuh dok. Halus. Ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata Ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jirok sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Taluk? Can. Kela hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus elahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak, tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu, Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana, Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh Panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cikal di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok aya mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel, Pak. Ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra, Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Anta Baru, Jang. Bumi nu di Anta Baru. Ari kitu naon, Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian.
Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu Bu, sumpah abi mah amang ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling enjing Bu. Ulina ka bumi nyedak sangu naman. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna pae kan? Nuhun Bu Guru. Tah lamun kitu cobi Udin jieun kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen maneh mah. Mana datang ujuk ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Emang kemarin nginjem si Din naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si Di Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Maneh nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon mak? Kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg, nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang mah sok dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Kehola atuh. Kan maneh can ngobrol. Jago maneh teh naon? Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon maneh teu meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana?
Carana gampang. Kahiji eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua takol eta duit ku palu. Anu katilu buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Papa, udah nayang kelinci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak. Nu alusnya? Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da? Orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah waret. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke simpang merikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Ngeeta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patirnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe dok. Kumaha carana nya doknya? Gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulem nya. Oh, gitu dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur Pak, insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon gitu jerona ieu teh dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana Kang? Kang sumuhun. Nah akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu. Gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngala buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang. Nah aku naon eta jelema gigireun urang bat seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik bisi labuh. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tingali ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya, cia.
Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana? Orang Indonesia? Cik, gampang ada tinggalinya. Nah, tuh aya laler heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumaha kan eta laleur? Ah, tinggalikan teh. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalerna hirup kene. Ah, tuh bisaan orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Beda nanya, eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabannya teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Ah, gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres, Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Uguh we Pak, da abdi mah reuwas, da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh, Pak. Mangga, Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dieu geura Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian. Buru. Emping naonnya euy? Taluk, Lieur ah. taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya di TV. Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya, satu naon anu paling sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calana nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh, sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna, tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat, sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh, sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Halo? Teuing teh nyaho. Taluk, Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Saatnya Canggih Guys. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup
kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan euy. Komo pamajikan orang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna, aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun Neng? 12 tahun, Pak. Nah, gening tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae, Mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadeukeun. Mama di jero sumur. Mana euy? Oyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urengih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideng kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan seeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk ah? Adieu dah reweskeun seeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Saurna mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami, Pak. Abi oge besok kamari. Besuk saha deui? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten.
Mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha letar. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kela atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah malih dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwah teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alis euy. Turunan Anggora di luar negeri. Komo nu urang mah alus pisan turunanna ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV Pareum? Blep blep blep. Kitunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, hadiekeun remote urang Pareuman TV-na. Ye. Tah, gitu sorana TV Pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi? Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang yang jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si mama pelit, minta tuh mang duit mang. Receh. Atuh eta nu gedena mang. Ye, ari maneh. Pomo duit gede apaan receh wae teu boga. Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, bagi ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya, anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulai di mana, Neng? Palaresan mulai di kampus, bade euy ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri.
Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpar cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri ana terlentang, itu artinya ana kagak mancing. Saatnya Cangihkan. Anak Semar Nurcika saha cepot parantika hampahan di rumah sakit pispot tempat tembak pot eta ari udar atau lesot copot ari nu nyelok dina pipi eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan kenapot ari eta anu pripot tong miheula anu cing udin nanya Dari Telkomsel. anak sapi disebutna naon pedet bener ari anak anjing anak anjing mah cicik atau kiriknya bener ari anak serigala teuing atuh da anak serigala mah tak apa naon atunya teuing tak apa dok Sri Mahi beunang dok Sri Wijaya beunang dok Sri Rezeki ge bae aku mah maneh we Dari Telkomsel. Diulam lingki karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei eta banaan tuh kade Antol kanu naon jang? eta teh kana aspal Digeleng siak waing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatan ananya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. ari belo teh anak naon Belo teh anak kuda. ari eneng Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. nah atuh saur bu guru mah eneng teh anak munding cenah Ah, eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. mama udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah udin teh kan proyologi kanggo sakola mah Kangge naon atuh Din, pan macana ge can tiasa. wios we atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru Dari Telkomsel. Kabayan, gerak hudang geus beurang. Geus barang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen dua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim nah kumaha kitu atetak pedit mah nah pedit kumaha atata si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana nah di dinya munding di calanaan kitu heuh atuh betu porno Dari Telkomsel. Pak motor bebek ieu sabaraha hargana Pak Eta mah 10 juta Din. geuning mahalnya Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? kirangan we atuh Pak Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku bapak di modalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon tatangga kadar ieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, meuni teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu.
Munnya oge lain mulung mantu, aki teh mulung huntu. Kudu aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang, sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim muning arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa? rek ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Masih ge, ngilu wa. Sugan we jurik na geulis. Jeung deui udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana gitu setorana mani diudak-udak? Jadinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru gitu Din. Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh. Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari ihlas atuh dipentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nanen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Iji gade gara Iji. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasanganna nya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Oh dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi. Nah, tadi dia calik namanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Oh, mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Nya cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, orai. Ya eta. Benar, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur bahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari
Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tadin? Titinggi Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng Bu. Harna habot banteng. Nya ari banteng na seueur mah sigana dina televisi geningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tah Bu, tah mangga baragus keneh Bu, 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun dicewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis nonstop dangdut. Malam Jumat sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu kasidah modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring keluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi ke mana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun. Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Nya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh di Jawa. Dari Telkomsel. Udin,
Lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju tuh? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening mah murah. HP urutnya. His, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah mepeskeun kaca. Nya mepeskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah mepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae Aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi habis teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we Pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros? Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Saya dari kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh tong boro jalan Pramuka, tepuk Pramuka nage apa? Tah, dangokeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oe kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog meri kungsi, ku endog hayang pernah ngan hasilna teh kue nabi ye teu teas-teas. Da didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heueuh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Pios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Karep maneh. Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana tuh nyisirannya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah.
lain nyinjep atau ka urang atau ka lanjak maneh? Harari ici, apa nabi mah nyalira, tunggal abi mah tegaduh raka, tegaduh adi tegaduh awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh? Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mau gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureuhnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwalar kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya paseawe tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Nya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana terkena bodol, teu bosan di setrapu ibu, karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna? Pada maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung pada maghrib saat acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Udin, naon Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila.
Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagimur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan da titut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Bade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagaleh heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Simsim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masing regreg bae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari ti leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah,
Koe Surabi jeung hayam rendengkeun terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante. Meuni barokah. Tante eta nya sok di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya Aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasaan ti kotok garing jang. Aki masuk aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nyaan disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya Bu. Sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Daniel, naon anjing? Adio anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Uluh nah habat asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung urengi, sareng rambut manggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan 5 menit teu dicandak,
ia budak jantan milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos, abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade mirarean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya dua kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajeleng tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah langkung Akang mah mau, abi mah tiasa mileran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era. Aku naon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, kadeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Ieu acis ti akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender. Dari Telkomsel.
Kang iya abi bade motokopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Oh, punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli di Cirebon. Dari Telkomsel.